Tutuhan yasana rahmat ensas karana. Tutuhan ngawarah kuring nitah sabar kaplok anu dipelak teu bisa nanyakeun iraha bakal buahan. Tutuhan ngawarah kuring nitah surti akar nunget seyep nyiar kahakanan tekadenge rumahuh na tangkal nulung se butuh di hujan tekadenge cumarit na daun alum kapanasan tekadenge inghak na tutuhan ngawarah kuring nitah nyaho mulang tarima kalemah tempat nama tuh murakeun dangdaunan pikeun kasuburan kamanusa nu melakna mere bubuahan kesan nyambung kahirupan.